pokoknya mah Pak, perusahaan pabrik-pabrik anu papa limbahna kabeh geus kawalungankeun. Aparat jeung pamarentahan geus disobok sangkan babari perizinanna. Terus kumaha atuh kaharepna bos? Kaharepna mah panan si masyarakat teh moal wani mandi tinu cai eta, nginum tinu cai eta, kusabab geus kacemar teh panan. Tah engke si masyarakat teh meulik cai ke perusahaan asing anu geus kerja sama jeung urang. Tah engke teh babari si masyarakat teh kacuci otak jeung diadu dombana teh babari. Sia top. Urang top teh kan. Top neng, udah ada opi neng eta ompreng neng. Memang geus alim sakola alim ka mana-mana. Sieun. Nah, sieun kunaon? Sieun penculik. Kamari ge abi bade diculik. Untung we ditulungan ku Mang Karman. Sampurasun. Man, gini. Si dia. Panjang umur maneh. Rampes Gawat ieu mah gawat euy. Nah, gawat kunaon man. Eta gorombolan teh geus daratang ka lembur urang. Mere pacogregan rek ngaruksak ieu lembur. Lain eta kamari adi urang bener diculik teh. Bener pisan. Kamari ta gorombolannya rek nyulik eta neng campernik. Untung we datang ieu Karman. Ku Karman pak tilep ka sisi. Goblok teh. Terus kumaha maneh ngarepna man? Kieu hin. Kumpulkeun kabeh pemuda nu aya di lembur ieu. Ke Mang Karman rek mere strategi jang ngalawan eta gorombolan teh. Oke, pasti bakal mere fondasi. Nya apal meureun baheulana Mang Karman teh. Sakola, Bapak.